الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزم على الكفر غدان atawa ngazam ya Allah ingat kufur godan ing dalam engko esok au taraddada fihi atawa manghiasi wong fihi ing dalam kufri kafara maka kufur yasiwu wal fi'lul mukaffiratu ma ta'ammadahu istihza'an saihan bidin utawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang maya wong ing ma istihza'an ngaguguyon kang pertel bidini kalawan agama au juhudan atawa leangas lahu kadue din ka ilqa'i mushafi kaya ngibaakeun mushaf biqulwatin kalawan kang wa sujudin li sanamin lan sujud kadue berhala aw syamsin atawa syaragini aw syamsi atawa syaragini alhamdulillah kadeleuna jamaah lalulus berarti tanda bahwanya na kulilis teh teu boga duit lain puasa nu jelas alhamdulillah katingalina arwasa sebab dibejaan tanda puasana tukang wudu jam 8 kana geus beak berarti anu geus ngalaksanakeun puasa ti Senin bersyukur ka Gusti Allah nu encan urang mulayan sebab hiji kesempatan ulah sok diabai-abaikeun buah datang buah moal ka bulan haji tahun hari nu ngora mah rada boga pikiran datang teh rada tapi lamun geus kolot nyaki bae nyapu yang baik dedeuleun ka jelema aya 5 bayang da ieu mah geus asana boro-boro ka haji hareup asana ka minggu hareup wallahu a'lam nu mentak mumpung dibere umur ku Gusti Allah sebagai modal jang berbakti ka Gusti Allah ulah disia-siakeun geus kolot masa datang na bae niat maniat bae cenah datang ka zuhur leuleus buka babari geus kolot mah ibadah jadi ditanya ku Gusti kunaon lot buka atuh bongan ku Gusti teh dibere kuat kula Gusti Maha Uninga harita pas datang ka zuhur kula ka imah diturub sajinya 4 ya otomatis nganu jelas teu kuat Gusti Maha Uninga
namun orang jaga kemudian terpuasa kan ditanya naon sia terpuasa abdi digawe di pabrik kita kusaha digawe di pabrik ayo sia iya eta lah luatak orang gunakan kesempatan pakai berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo teu kuat-kuat teuing mah saurna bae 5 menit deui ka subuh. Oh, deui ka subuh. Loba dag beres nginum Allahu Akbar subuh. Jadi ka isuk-isuk teh moal pati lapar. Eta ge nu hebat memantau salat subuh hudang zuhur. Salat likum-likum geus teu kudu nangtung deui langsung brak deui SD udang asar tas asar mah ulah SD datang ka maghrib tah puasa mantap cek pamajikan aing puasa kos kitu masa tahun ge kuat cek gitu tah pasar wajib di jero bulan haji aya puasa tarwiyah jeung arfah eta gegede nama tanggal 8 jeung tanggal 9 tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arfah urang mananggalkeunana Senin jadi tarwiyahna poe naon Senin arfahna Salasa depag pemerintah NU yang nama nanggalkeun Salasa nu salah kabeh baik dek nu mana ge ja aya dalilna kula make sulamun nairen jadi blak-blakan make ulama bae moal make Amerika mah mobil baik mobil teu naon buatan Amerika ai puasa mambung aing mandek make ulama baik sebab nu ngainstruksikeunana Kangjeng Nabi al ulama warasatul anbiya moal tama bisa kula ge nyukom epimeri sakadar jang perbandingan jaga gede nama nu nyekelan ru'yat teh lain ru'yat hisab-hisab ke ja buktina nyana make perhitungan lah geus ulah panjang-panjang bae beda kitab antara kiai-kiai jeung para mereka bener salah ulama maka sulamunairen 2 darjah hampir 2 darjah setengah 2 darjah lah jeung ru'yat di mana ru'yat dicakung ru'yat 10 manusia anu neuleuh kana eta bulan atuh cukup jadi titahna ge ru'yat jadi malam Senin 10 jelema nu neuleuh bulan bisa ditanyakeun langsung ka Kiai Syafi'i cakung. Adapun teu makekeun ka cakung aya alasan lain atuh mangga bae kula mah deuk di mana ge nu penting mah bulan kadeuleu. Deuk di Serang, deuk di Pandeglang, deuk di Puri. Penting kadeuleu. Budak ke kamar aya nu bebeja. Dulu cenah Kiai bulan 2 golode. Di mana bulan aya 2 dina dada. Wah, sia betul lain bulan tah mah. Kalapa tah mah.
macem-macem bae siapa. Aduh, masya Allah. Urang mah perebut bulan, padahal mah tuh urang nyaritakeun datang bulan mah teu kudu SS, tanya bae awewe. Datang bulan datang, berbei beureum. Lain bulan eta tuh. Nah, di Mekah. Tanggal di Mekah kabeh almanakna Senin. Di Mekah almanakna tanggal hijina Senin. Eta almanak berdasarkan hisab qat'i. Malam Senin dibuktikan ru'yat ngan kabeneran aya angin jeung badai. Jadi badai. Kesulitan Saudi Arabia untuk melihat bulan, badai. Malam Senin tersebut hideung. Di sababaraha tempat terus badai sehingga dianggap mun dina hadis mah fa'in gumma. Jadi teu kadeuleu bulan kulantaran badai. Nyana rapat malam Senin tersebut di kerajaan para ulama akhirna nangtukeun tanggal hijina Salasa lantaran bulan teu kadeuleu ku badai. Kitulah kula langsung nanyakeun ka orang-orang nu bisa dipercaya mukimin nu aya di Mekah anu deukeut jeung orang-orang kerajaan. Rencana awal Senin tanggal hiji berarti lebaranana Rabu ngan dibuktikanana malam Senin badai. Kitulah kaayaanan. Kula di dieu langsung mantau ru'yat. Ternyata kadeuleu bulan nu neuleuna 10 jelema. Cukup. Jang ibadah ka Gusti Allah. Kemudian anu puasa tanggal hijina Salasa berdasarkan teu kadeuleu bulan. Atuh geus eueuh masalah. Nu endek lebaran Perbo atuh mangga kula mengajak dengan ngabejaan diri kula sebab osok aya nu nanya sangkilang nanya ge teu nuturkeun. Masalah kula mah. Nanya mah nanya bae jangan nuturkeun teu masalah. Tuh nanya-nanya cakeun aing atuh. Kula teu teuing ka guru aing. Acana beda jeung guru atuh masalah kege di akhiratna ge beda ieu. Masalah. Acara ada kemis bae mangga asal ulah ku hawa nafsu. Ibadah teh megatkeun hawa nafsu. Ulah ku hawa nafsu ler bos ya lantaran je pan urang mah boga yayasan. Engke sia engke moal disumbang ta nafsu ngaran. Ulah werbo mah teh mah hisab teu kadeuleu bulan padahal bulan geus ngajelaseun kadeuleu bulan. Tanyakeun ka cakung kuari tas ngaji urang kuadari itu bobehan. Kageteun di Jakarta ada apa ini? Nah, kieu jadi blak-blakan kula mah, blak-blakan. Kan urang lamun teu blak-blakan teu geunah. Teu geunah, buka blak kadeuleu ka. Sia mah kitu bae sih. Ya jelas, acara endek bae warga teu kaje. Jadi kos kitu kaayaan. Aya kene di samping eta ge hitungan rumus-rumus tertentu nu mun kukula dibejakeun moal barisa.
cenah kiai atuh moal mondok henteu naon henteu bisa di mana aya rumus nangtukeun mun sesana sekian jatuhna pe anu sesana sekian jatuh pe anu sesana sekian jatuh bagian kiai itu mah gitu kiai dia saya masuk cari tungtung nu ngaji nyaho aya rumus-rumus buat duduk ibadah teu sambarangan sebab deka Allah nu nitahna Allah atuh kudu jelas tah nu mantak besi engke ndek lebaran rebo berdasarkan hisab sulamunairen jeung ru'yat nu endek puasa lebaran kemis cek nyana teu ru'yat atuh sabodo di samping aya hitungan rumus lain lamun hayang nyaho rumus datang ka imah kula di pagahan ojol jeung sapi emang kumaha gitu sakalian kana neraka lah ojol ilmu jeung sapi tah maji pendi kos gitu mah tuh asal bakakak mah gede daek mamaca asal bakakakan bebay jauh gering lah sales malah bolon budak di besi tuh nyatanya tah seperti gitu jadi kan jelas acana endek yakin be nuturkeun ke mangga moal cenah babi tuh mangga bae masalah geus kula mah teu pernah ngamasalahkeun kos kitu sebab muatan ngan sakadar deuk ibadah ka Allah aya parentah ti Allah aya petunjuk ti Allah atuh geus adapun batur teu percayaeun ka ilmu-ilmu tadi atuh sabodo ye parang sana siji tah cenah di lembur ulaheun lebaran poe rebo kudu poe kemis bae atuh ulah hese-hese lebaran mah berjamaah di masjid eta teu bisa neangan masjid saja masjid sejen ge teu meunang musola ge teu meunang atuh neangan ka nu rebo jauh salat sorangan mantek naon sorangan sholli sunnatal aidil adha rakatain Allahu akbar beres langsung naik mimbarnya nak ngakutbahan saha bloon ulah salat sorangan ulah baca khutbah sakitu doang kumaha cenah mun duaan masalah duaan mah orang yang memajikan orang cicing sih berjamaah tak orang hebat tak praktek sholat jeung pamajikan guys ayo khutbah kuarinya geus teu kudu maka ditaek-taekeun segala idza idal imam malam mimbar teu kudu duaan jeung pamajikan cicing aing khutbahnya alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah di jero bulan haji ieu aya kasunahan kurban nu paling hebat ngorbankeun diri awewe nitah nyandung ka salaki cak pamajikan ada stop ieu khotbah teu beres ieu khotbah kaluar ti aturan di khotbah asana tas lebaran ribut lain minta hampura aju manyun bae jadi sorangan mah teu kudu khutbah jadi teu kudu bermasalahkeun ibadah ka Allah kok dimasalahkeun ulah dia kula mah boro-boro ka batur ka di dia ka adi ka sahabat sedek berbeda tumangga bae ngan moal di dieu boro-boro jeung keluarga masyarakat ge di dieu mah alhamdulillah di Cilowo mangga bae ibadah ieu cak urang Cilowo malah kalimat salat acan tuh salat nah ibadah teka Allah aya petunjuk ti Allah atuh dek naon deui
lamun kitu bulan haji mam mimiti takbirna poe arpa subuh bada sholat sing ada ye tengetkeun ye lamun lebaran rebo berarti salasa subuh geus takbir ta sholat subuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tilu kali tah eta geus sabaraha kali bae nu penting bada salat subuh geus ulah takbir deui ka takbir deui ba'da zuhur takbir deui bada asar takbir deui bada maghrib terus sapeting datang ka imam naik tambah salila tasyrik unggal ba'da salat sunnah takbir tengetkeun tah datang ka tasyrik ba'da salat doang ba'da salat takbir ajeuna aya salat mayit takbir dina tasrek aya nu maot nah beres sholli ala hadhil janazah Allahu akbar beres takbir Allahu akbar takbir mantes salat janazah ge takbir jika ada tertengetkeun tah nya ulah sieun-sieun babacaan nu paling hebat samemeh lebaran samemeh arfah macana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir barisa tama kabeh eta tah ti mimiti tanggal hiji datang ka poe arfah eta terus datang ka lebaran babacaanna nu paling hebat kan babacaan ge aya ketentuan-ketentuan urang lebaran Allahu akbar takbir urang di gitu namanya di Mekah umroh atau haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika dan selanjutnya ye urang di bulan haji macana eta tah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in sabaraha ge macana ulah loba-loba 100.000 tuh siapa diberi 100.000 walu hayang sabaraha tuh takol habak 100.000 lamun ti ayeuna ye Minggu Senin Salasa jadi 3 poe tah eta 100.000 bagi 3 poe berarti sabaraha? Berapa? 35.000 lah. 35.000 lah. 35.000 jalan 2 tasbihna urang. Ye, awak si aja nonton TV mati isuk datang ke sore ge kuat. Coba si aya nonton bola sia kuat jasa. Nonton tinju sia kuat jasa. Film sia kuat jasa. Coba waing dikuatkeun sia 100.000 titaku kiai coba ieu. Dituna ti Kangjeng Nabi. Nah, guys, urang langsung mandi, wudu, langsung brak diu. Nyaho coba ku urang awak urang. Cek pamajikan teh ibu ka haji cenah teu hudang-hudang. Anu wiridan ti kiai teu hudang-hudang. Zuhur ge teu hudang. Asa parengana. Nyawa-nyawa ngacai. Atuh pamajikan datang ka haji, sugan teh wiridan. Ambu tasbih dicokot ku meong teu kanyahoan. Anak main nyokot tasbih teu kanyahoan. Bau tahu parah teh mah. Ya Haji, wow, orang Cikupa blon teh Haji. Coba
Coba ukurkeun sia awak dia nonton TV mah kuat, nonton film mah kuat, sia eta maksiat ka Allah. Coba ku aing dik dipake ibadah sia, hayo hayang nyaho. Perlu kopi aing nyieun kopi sia. Nah, perlu wuduk jeung tukang wudukna diayakeun sia ku aing dihareup. Hayo, hayang nyaho coba tah urang dicoba kos itu ibadah teh akur-akurkeun jeung nonton TV. Hayang nyaho coba. Geus kagarak menang 100 lang awak sia nonton TV mah jadi lok puyeng. Ieu maca la ilaha illallah ada ulah sarika 100 ribu puyeng. Sia tolol berarti. Goblok sia berarti. Hah? Sakali nonton TV keundeuk sia ku aing, hah? Jibloon meureun sia. Mah hantem deui bari disarekan ku urang. Lamun teu kitu moal maca-maca. Hayo. Yes, 100.000 datang kalbara. Masya Allah, mantep biasa. Poean lebaran ibadah nu paling hebat adalah kurban. Mantak doa nageti kangjeng Nabi, Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal. Artina Allahumma ya Allah, ieu embe teh hunbe, ieu sapi teh minka ti Gusti. Abdi dibere nikmat ku Gusti. Tina tani hasil sehingga kebeuli embe atau sapi tina dagang abdi teh dibere ku Gusti, ieu kitu kaleuwihan sehingga bisa meuli hewan. Allahumma hadhihi minka, ieu sapi ti Gusti, anugerah ti Gusti, nikmat ti Gusti. Wa ilaika dek dikagustikeun ku abdi. Dek dikagustikeun ku abdi pake takarrub ka Gusti, dumadeus ka Gusti. Ja Gusti nitah dina saah ieu titah dumadeus melalui kurban. Ye abdi dibere nikmat, buktina abdi kabeuli hewan dek dikagustikeun tanda takarrub abdi ka Gusti. Fatakobal Gusti tarima ye abdi korban abdi. Allah narima dagingna lain, Allah narima getihna lain. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah teu butuheun daging los jang sararia, teu butuheun getih los tama jang sararia. Dahar ku sia dagingna sok sagala rupana aing mah nu dideuleu ku aing takwa sia ka aing. Masya Allah walakiana luhut takwa. Jadi takwa nu panggedena poe lebaran mencit kurban. Hiji kudu nu lintuh lan nu kuru. Lamun nu kuru teu jadi korban, kuru teu jadi. Datang ka dagingan ku kuru-kuruna. Teu jadi. Mereka dua ulah nu pecak, nomor katilu ulah anu pincang, nomor kaopat ulah nu gering teh lain lalagan gering nya geus teu bisa sasada acan. Lintu mah lintu kan gering, matana ge peureung kos aki-aki lah. Aki-aki teh jelema geus setengah kering saperti aki-aki teh. Cileuh galelede leho nongton. Ngacai teu karasa. Eta aki-aki. Kudu hijikeun jeung nini-nini. Nah, korban. Pang bagusna. Allah nyahoeun dihandapeun ka sur aya duit. Allah nyahoeun di lamari aya duit. Allah nyahoeun simpenan duit urang. Kemudian orang tengah laksanakan ya cak Allah ku aing sia dibere sakitu ge nikmat kok ku sia teu dipake teu digunakeun takarrub ka aing pake mencit hewan. Awas ya ku aing tanina, awas ya ku berit sia cak orang Jawa berit. Awas ya dibere berit ku aing sia atawa dagang dagang sia ku aing moal dimajukeun cak Allah. Ayo sia. Coba tanda bersyukur korban. Ayalah pertanyaan dia.
Pak Kiai, saya sudah beli hewan kurban, lalu anak murid saya juga mengkurbankan saya. Dengan begitu apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Iya, tuh nggak usah bingung-bingung. Orang udah beli kendaraan, dibeliin lagi ya pakai. Salah ngan, di korbanan ku murid mah kudu bebeja muridna. Urang dek korbanan adik kudu bebeja lah ka adik. Urang dek korbanan babaturan kudu bebeja. Urang dek korbanan guru urang kudu bebeja. Mun teu bebeja teu izin, nyana teu ngizinan heula, teu izin, teu nyambung. Kecuali ngorbanan anak, sebab anak mah wajib dinapakahan ku bapak, atawa ngorbanan bapak sebab bapak ge wajib dinapakahan ku anak. Nah, ngorbanan anak, ngorbanan bapak geus maot eta mah jadi bae. Hirup keneh ge jadi bae. Ngan lamun ngorbanan salieun ti eta kudu minta izin heula. Babaturan orang geus maot, korbanan ku urang teu jadi. Teu nyambung. Kecuali urang minta izin heula ka walina. Tuh kos kitu ka bapak kolot kudu izin heula ya. Bapak kolot teu naon ku urang, anggap mun bapak kolot ya bapak urang, incu masih nyambung kene tuh ya. Siapkeun ku ari geura hitung duitna jang di poe Rabu can aya kesempatan Kamis, Jumat, Sabtu datang ke Sabtu. Tah gitulah. Saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Lintuhan korban-korban naranjeun kabeh. Lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumal qiyamah. Urang ngabayangkeun ayeuna breng nu naik motor, breng nu naik mobil Avanza, nu naik Kijang, nu naik Fortuner, nu naik Lexus baby ben jeung sajabana, kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyangeuy bae. Nah, engke ge urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah. Lamun urang korban unggal tahun terus bae korban dek naik nu mana ge dipersilakeun. Kalau baca jasa mah baca sampai ieu urang itu nu urang, ieu urang itu nu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aduh. Aya nu menta teu bisa kajen ku kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih. Ya Allah. Amanya di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih belajar bener bae aing. Eta korban. Ya, Masya Allah karim. Ulah datang ke urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga. Duh Kiai, kabita amat korban kula pun boga mah. Bogana naon sia? Bogana naon? Hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok. Ali kotok. Set niat korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Kotak. Aduh, cenah Kiai kotoknya teu kabeuli. Endog. Kulup. Endog ngan hiji doang kulup. Ngasi kulup dikamanakeun ku sia dahar deui ku sia. Gusti abdi korban endog hiji jabogan ngan endog doang. Aju dek dibikeun ka batur jak kula ge butuh. Di dahar we ku kula lah Gusti. Atuh saboro sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa lebaran korban. Ieu masa kadar ngelingan hungkul geus nyaraho kabeh ge.
Kemudian orang lebaran Rebo, nah minggu na libur ngaji tuh Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tak libur libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tasrek kene. Malam Rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta. Minggu na libur, malam Rabu na haul ibu. Saminggu ti lebaran. Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Jadi malam 17 18. Nah iyalah informasi sekali deui. Jadi minggu hareup urang libur patali ngagungkeun kana bulan haji. Urang besi aya nu korban teh jatah sae kene urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu. Lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasrek besinyana jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna dak libur geus minggu eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda. Oh azama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah dek asup Kristen bae ku ari keneh naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing dek asup Kristen ku ari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun kitu tah di dia aya budak harita naklekkeun lantaran susah bae cek ngeunah lamun aing susah bae paeh pemajikanana bikamna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing geus asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing mah lah pokona mah dek asup Kristen atau budak kafir harita keleh teu kudu isuk-isuk deui teu kudu kawin-kawin deui harita keleh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam imah ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kufur isukan atuh geus kuari keneh kufur ngazam kufur bulan hareup kuari keneh geus kufur sing ade ataro dadapihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing sih Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing ngerti teu Islam apa kufur Islam apa kufur antara Islamnya kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya
uzam azam mentak Kangjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin dikit tarik napas la ilaha illallah illallah beres tuh terus acara dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadaekna urang ngan ka dituna nu biasa bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal pilul mukaffiratu ku ari pagawean anu ngufurkeun ku pagawean eta teh jadi kufur macam madahu suatu pegawaian lunga haja-haja nyana istihzaan sorihan istihza ngaheureuy ngahina-hina ngageuh-geuh kana agama jelema boga pagawean ngaheureuy agama jelema boga pagawean ngaleceh-lecehkeun agama jelema boga pagawean ngahinakeun agama eta pagawean ngalecehkeun agama ngaheureukeun agama kufur teh masyaallah sing ade agama urang ulah sok dileceh-lecehkeun atawa juhudan lahu juhudan teh angas teu percaya ka agama Islam atuh sarua di antara contohna kail qaim musafin bi qaduratin ngalungkeun Quran ka tempat anu kotor boga pagawean ngalungkeun Quran ka kocomberan Quran dialungkeun ka kocomberan ieu pagawean anu ngupurkeun kudu baca 2 kalimat syahadat cing hade Quran mah kudu dimomoy dimulya-mulya ku urang ulah dihina-hina ulah Quran mah tah urang malangkeun Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim mantap lamun urang nyeun surat undang kula geus sababaraha kali ulah sok di bismillahan ulah surat undang teh ulah lamun endek terjemahanna be dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, masalah tama lain Quran tama bahasa urang. Tapi bismillahirrahmanirrahim make Arab, bismillahirrahmanirrahim sepira surat undang. Geus bae dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atawa bismillahna ditulis make bahasa urang. Bismillahirrahmanirrahim make bahasa Latin lain Arab. Lain Quran sebab Quran mah inna anzalnahu Quranan Arabiyya. Ketika ditulis lain make bahasa Arab lain Quran. Ya Quran mah bahasa Arab. Jadi tulisan lagi Arab. Terus lamun ditulis make bahasa urang Latin lain Quran tambah kos kitu. Geus bisa dicekel kudu teu boga wudu. Ditulis Quran make bahasa Latin, tulisan Latin lain Quran. Sanajan aya nu ngaikhtilafkeun tetep Quran mu'tamadna tetep lain. Ya. Jadi Quran teh sing hade ulah sok dibalangkeun ayat ke bismillah ke komo sa Quran mah mun urang malangkeun Al-Qur'anul Karim ka kocomberan ka tempat-tempat anu kotor nu dianggap hina kafir urang naudzubillah min kecuali lain istihza lain ngaheureukeun lain ngahinakeun lain contoh urang keur nyekelan Quran kemudian aya kafir lamun urang nyekelan Quran dicekelan bae ieu bisa direbut ku kafir sedangkan Quran mah teu meunang kan direbut ku kafir Quran mah kan teu meunang dibikeun ka kafir untuk menyelamatkan Al-Quran eueuh deui kecuali balangkeun ku urang ka kocomeran dibalangkeun ku urang ka kitu nu kotor
ieu mah nyalametkeun daripada ku kafir, lain istihza teu jadi kufur tama kos kitu mah. Oh, masya Allah, mantap jelas. Sujudin linsanamin, sujud ka berhala ya kafir. Aya patung di dinya dijieun tina batu bacan. Hejo batu bacan. Kemari mah mahal geus murah di batu bacan. Ciu jugu nyana datang brak we sujud. Eta ge sarua. Jelas sujud ka makhluk, sujud ka batu, sujud ka kayu, sujud ke berhala, atau otomatis kufur. Kumaha lamun nyalamatkeun diri urang keur peperangan atawa urang nyerang ka daerah kafir, kemudian urang tertangkap ku kafir dibawa ke gereja. Di jero hati mah tetep la ilaha illallah di jero hati. Ya, tugas cek Amerika harus sujud kepada berhala, kalau tidak sujud tembak mati untuk menyelamatkan diri. Ieu mah lantaran dipaksa, lain hayang sorangan. Dipaksa ieu mah nyalamatkeun diri brek milu sujud jeung batur, padahal di jero hatana mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah teh pangeran wajib semangnya Allah. Eta mah sujud zahir mah teu masalah tah kos kitu mah. Teu masalah. Jadi sujud ka patung teh nyalametkeun diri. Kos kamari waktu urang haul aya Syekh Abdul Aziz di Amerika, nyana cerita saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka jadi pusat perhatian untuk menyelamatkan lantaran diparanggilan ku negara tetap pakai salib. Ketika keluar salib dipakai, jadi pakai salib. Padahal di jero nama la ilaha illallah. Salib teh jang sakadar menyelamatkan diri. Ribuan orang Amerika nu make salib zahirna hungkul lantaran eta mah kapan Darul Haram. Negara kafir meles-meles. Nah ieu nyalametkeun diri. Ketika saliban dipanggil, dipersulit. Tina ngaran bae ngaran. Lamun berbau Islam di Amerika dipersulit. Ngaran urang ke Amerika, turun di bandara Amerika. Nah, ngaranna dideuleng ka di ditu teh barang dideuleng ngaranna ieu ngaranna Abdul Hamid. Wow, angel diproses. Mukmin, soleh, angel. Barang mun bangsa kos kitu mengarana Yohanes. Cepat tuh. Masuk. Joni masuk. Joni gara-gara cepet tuh Joni ge. Nah, bangsa ngaran nu lain Islam cepet. Asal ngaran Islam diproses lila. Kuari teh kos kitu. Lain lila sajam 2 jam bisa sapoe. Antak ulah hari teh betah ge. Waduh, di Amerika eta kos kitu tah. Prosesnya kebal geus embung deui aing ka ditu lah. Emang gerah ka ditu encan. Cenah. Tuh ya. Nah sujud ka berhala tapi nyalametkeun diri lantaran keur peperangan atawa lantaran urang aya di Darul Haram. Nah eta kos kitu mah teu masalah. Lamun tepugu tekaru urang kuari sujud boro-boro aya berhala sanajan ujug-ujug sujud gitu meunang urang. Teu meunang ujug-ujug sujud gitu teu meunang. Mantak-mantak salat ulah sok aju sujud bae eta cenah sujud syukur. Aya aturanna sujud syukur ge boga nikmat naon teu hayoh bae. Teu bagus teh.
bagi jelema-jelema nu teu bisa bersyukur geus teu kudu make sujud-sujud sok aya jelema keur diuk-diuk datang brak ba sujud sujud batu menang pakai lalagaan aya ge di jero salat kedua sujud tilawat tilu sujud syukur salian teh eta mah ulah aya sujud-sujudan sakilang di jero masjid datang brak ba sujud ulah motifna naon tuh ya ulah sok ilueuneun teu bagus ilueuneun aduh masyaallah karim nya ulah sok ilueuneun sebab ilueuneun mah kena teu beres jeung lamun nanya kudu nyaho teu meunang sailu-iluna jeung lamun urang teu nyaho nanya teu meunang sailu-iluna urang teu nyaho ya soal sujud tanyakan nyaho ka kiai nanya ustad nu nyaho mun sujud syukur kumaha sujud tilawat kumaha jadi ulah sabrak-brak sujud teu boga lamun urang teu nyaho nanyana kudu kanu nyaho lamun nanya kanu teu nyaho brabe nanya kanu teu nyaho mah kos urang Arab balanja ka toko Cina beres balanja cak Cina teh kamsia hayya gitu kan eta tenang bae urang Arab kalem bae nya teh terus naik beca nyana mikiran bae urang Arab teh pan di Indonesia aya kamsia cakna biasanya kan terima kasih jangan nyawa terima kasih mas syukran atau terima kasih kamsia nanya nyana ka tukang beca bang tadi saya belanja di situ di toko terus ada apa tuan orang Arab itu habis belanja kata dia kamsia apa itu artinya kamsia itu jelek iya balik lagi sono ke tukang beca balik lagi sono ke toko putarkan deui ku tukang beca kok sini lu kok mana istri kamu? Enci kamu sini. Anak kamu, engkong kamu sini. Ada apa tuan? Sini. Lu sini. Sinya mana? Engkongnya mana? Anak dan cucu semua dibariskan bunyana. Dibariskan singko, sinci, bapak kolotna, bapakna, anak incu. Ada apa ini kata singko? Lu macem-macem sama gua, cek orang Arab. Lu kok enci, bapak lu, engkong lu, anak lu dan cucu kamu semuanya kamsia. Pandir blon eta Cabayu. Cak singkon, nanaonan eta. Gara-gara lu aja kan teu nyaho. Geus naik beca deui gua udah puas cak ngana teh. Aduh, cak teh mah kamsiah naon meureun. Atuh tinggal singko bae nyengir bae. Masyaallah, cak singko cuma segitu doang cak jana teh. Cuma ngatain kamsiah doang. Geus datang maka ditu ka imahna nanya kanu bener sini gua habis marah dari sama kesingko emang kenapa kamsia apa sih kamsia mah terima kasih hah apa terima kasih jelek kali terima kasih budak tukang beca tuh goblok ya atuh terima kasih mah bener atuh gua udah kamsiahin semua kejadian gara-gara nanya kanu teu nyaho blon. Hendak nanya kanu nyaho. Tuh tungtung nama di kamsiahan we. Cek urang Arab teh aing moal balanja jadi kadinya isin aing. Atuh geus dicarekan Pak. Lu kok enci. Engkong semua dia anak cucu semuanya kamsiah puas dah lu. Orang kan terima kasih kamsiah. Supaya gaji gua teu marah. Eta gara-gara nanya ke tukang beca tuh tukang beca nyaho naon ya namanya balak genep ya tukang beca mah ulah sok pakai tatanya tukang beca tuh menang tuh menang nya nama main gapleh be tukang beca mah eta bloon tukang beca eta Masya Allah asyamsin atawa sujudna kapan non poe Shinto Jepang nyana batu menang aya nu herang-herang aya sinar-sinar dianggap di mana aya sinar disitulah ada Tuhan. Jepang mah situ Shinto mah. Matahari itulah Tuhan. Bulan itulah Tuhan. Nu herang-herang banyak lamari herang ini Tuhan.
Sepatu tadi udah jore disemir jadi heran. Ini Tuhan. Tolol orang Jepang. Pipi awewe heran. Ini Tuhan. Jepang. Nailah sujud ka berhala, sujud ka makhluk, sujud ka jelema, sujud ka kayu, sujud ka berbagai-bagai, termasuk sujud ka panon poe. Kufur. Na'udzubillah min dzalik. Wala tasihu wallah